Isuhaini mesantren di Ayah Banjar. Akhlak Ayah Banjar emang kumaha? Ayah Banjar mah kasantri beda jeung tadi dicaritakeun ku Ki Payuni. Cek Ayah Banjar naon bae nu aya di lingkungan ieu halal jang santri teu kudu bebeda deui ka aya. Atuh dikitukeun beak lauk. Lauk kalapa beak ge kabeh. Kudu halal gini ku aya. Batu santrina nu mantap keluaran Banjar mah pamalingan kabeh. Gitu ayah dapat gitu. Keistimewaan ayah di antarana ayah Mang Ujang. Mang Ujang teh orang Ciamis. Eta teh kapten kesebelasan sepak bola antar santri. Begitunya main Banjar. Jeung anak murid ajengan Oman, Cikole. Kabeneran potong sukuna nikrek di pondok geus kieu cak aya teh ari Ujang geus 2 poe ka mana sedengkeun giliran maca isu geus disirian ku ayah teh bakal maca teh Ujang ka mana dibejakeun salah teh dibejakeun salah ku babaturan ditanyakeun sekali tengah jawab, 2 kali tengah jawab pas ka lurahna. Ai Ujang ka mana? Punten ayah. Potong suku. Potong. Ai kitu kunaon? Tapi ngabejakeun aya. Kumaha cenah ieu dicarekan moal ku ayah. Lah, depal-palan bae. Cek lurahna hampunten ayah, potong sampean anak main bal nikrek. Oh main bal, alhamdulillah. Bawa ka dieu atuh coba Mang Ujang. Bawa ka mana aya? Bawa ka dieu ka kamar ka dieu ka bumi aya, teh ku aya rek diurusan. Atuh dibejak Mang Ujang juaran ka aya, atuh nanaonan. Aing dibawa ka aya kieu. Aing dikita ieu kumaha atuh ulah ayahna ka dinya Ujang teh kena ka pondok. Di ditu bae ngagolerna ulah di pondok ngaganggu rencangan di bumi bae. Aku teh jangan aing nanti ka pondok. Tapi digotong ku babaturanana dibawa ke bumi ayah, dipangneangankeun tukang urut ku ayah. Keberes tukang urut nu kahiji neangan deui. Nu mayarna ge ayah. Begitu nyana hayang balik ulah can cager mah. Ulah bejaan bae kolot. Ai balik mah ulah kaget cager teu nanaon. Diurut terus jangan tukang urut alhamdulillah. Pan sumpah sama Mang Ujang. Demi Allah aing saumur hirup moal main bola deui aing. Izin aing ka aya. Tah ku kabagusan mah jadi kos kitu mah. Enggak ka murid-muridna ge aing mah haram main bola. Atuh emang haram ieu. Aya eta kos kitu masyaallah. Aya deui nu saurang seurik deuk balik ka aya. Kunaon ani kumaha hampuraanana abdi ka aya aya kitu kunaon lauk ayah nu jang haul teh nu agung dipaling ku abdi oh palingan haul japan gede laukna teh 10 kilo deung oh ku anjeun hadena ge aya keneh nu saje aya mah geus halalkeun eta ge haul keneh sarua gitu kata ayah mah selalu ka santri teh masyaallah. Di Tangerang pernah aya jelema boga pasantren. Begitu boga pasantren santrina 20 aya tangkal nangka. Eta gorina teh dialaan ku santrina. Dicarekan ku kiaina. Goblok sia deuk aja tadi kalaan gori aing. Tolol ta budak, balik kabeh santri. Nuturkeun ayah. Masyaallah nu mantap. Mengandak, ya orang aing ngahalalkeun besi bea, kaji jaya. Dekurutan ayah. Itulah akhlak wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap murudul murid ayah Banjar. Di Jawa Tengahna, di Jawa Timurna, di Jawa Baratna. Masya Allah luar biasa. Iyalah ku akhlakul karimah nu tadi teh. Ayah teh masantren di bapana Kiai Ilyas teh terkenal ngana mah jarang keluar lamun lain keperluan penting. Bahasa Kiai Ilyas
babari nurunkeun ilmu maka santri dicoret ditulis gampang nu hese ge nurutan cicingna supaya ulah keluar nu talar Quran ambalaya nu talar Fathul Muin ambalaya nu bisaeun Bukhari jeung Muslim ambalaya tapi nu kita cicing di imah cicing ulah ka mana baca eta kitab ieu lah lamun hayang neuleuh kiai ulah di deuleu zahirna deuleu muridna mun muridna jara di kiai berarti batin guruna hebat sakitu Syekh Yusuf Al-Badani dina kitab Faraidna ningali eta nulis manahanana tentang fikih anu fikih eta luar biasa cek manahanana sebab melalui fikih bakal kagambar syariat ibadah melalui fikih bakal kanyahoan perbedaan haram wajib sunnah makruh jeung sajabana melalui fikih urang bisa ka sorga iyalah tulisan daripada Syekh Yasin Al-Fadani eta nyana diantara catetanana ulah neuleuh zahirna ka guru mah deuleuh muridna mun muridna loba nu jara di jawara mun muridna loba nu jadi pamarentah mun muridna loba nu marencet kebo beres kanjeng ka aing deui bae Masya Allah. Tapi lamun muridna bisa ngembangkeun ilmu menang ti guru lain sembarangan ta guru. Itulah contoh daripada ucapan Syekh Al-Fadani nu belah dieu.